Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra nelaskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil. Mitra urang teraskeun hanca anu katunda dinten ayeuna teh seri anu katilu. Sok mitra kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktos dinten kamari teh di luar geus jembling soragaan geus carang kari jangkrik anu reang patemalan sakapeung kadenge sora anjing ngagogog. Tas hujan gede teh asa jempling daya jalma anu ngulang pereng lantaran jarblog jeung tiris. Langit halem-hem keneh atuh ti magrib keneh ge poek mani merdong daya bentang anu temong kabeh kapiningan mega hideung atuh asa tambah jempling matakeun. Nya dina kaayaan kitu Nyi Oneh jeung si Bujil terus badami mikiran cara anu hade pikeun neangan pimodaleun. Si Bujil geus haget rek usaha dagang rek ngabanar hayam ngancan kacakel pimodaleunana karek-karek nyoba-nyoba ku jalan ngajual tanah inungna. Geus rengse badami terus duanana sarare jep jempe teu kadenge naon-naon. Kacaturkeun isukna isuk-isuk harita teh langit bala keneh kumega kanal tinggarulung ngan aya lolong kerang saeutik-eutikeun anu caang. Panon poe meletet ngintip tina sela-sela mega. Manuk recet disarada patemalan jeung baturna. Di kajauhan kadenge sora anu nutu. Asa waas teh ngadenge lisung paadu jeung halu teh. Darada beh tengah mah kakota kagok ge geus langka nu boga lisung teh. Lantaran babasaan kolot baheula anu netelakeun yen bakal aya anu beunghar kulinutu teh ayeuna geus mimiti kaalaman. Dina kaayaan kitu Masiem ngadaweung dina Bang Barung. Imahna leutik golodogna geus reyod tapi buruan mah raresik bersih taya jukut sagunuk. Eueuh kalakai salamar lantaran Masiem mah rajin kana bebersih. Kana sasapu geus matuh teu kudu dititah, teu kudu dibuburak da geus jadi pagawean maneh. Oho batuk terus ngusapan ti korona. Karasa rada peureus. Ret ka jalan alak ilik susuganan anakna datang. Geus sababaraha poe si Bujil teh tara nempo inung estu joledar pi kasedihieun. Masiem teh geus kolot umurna hampir jejeg 60 taun ngan jag-jag keneh sakitu mah sok ngeureuyeun keneh ngaramet. Kamana ari si Bujil? Mani tara aya ngaol anak-anakan teh angar we liwar jeung joledar. Bujil iraha sia terek bijil rek mikir. Cegerenang nama Masiem inget deui ka anakna. Keur kitu lar Pak RT ngaliwat rek ngaraneg bari malong ka Masiem. Pak RT teh rada geten ka Masiem nyaeun pisan di henteu-henteu ge aya keneh bau-bau sinuk. Jeung si Bujil gesanya nama dulur ngan geus laer. Jika tidak mang mah kunaon deui atuh
supados cek Pak RT bari neuteep kesepuhan tiasa dipedar sadaya lain gering ieu mah jang RT wilujeng manco geus kolot mah sagala karasa pugu sokna torogan ngan memang ieu sirah rada berat rieut Kemal masiem bari ngusapan sirahna nah same we anu teu damang mah nyari atuh mana atuh jang bujil na teu aya ka dieu si eta mah sok sakarepna bae nyata ai keur eling nya osok ngelola ka dieu ari keur teu hidang mah teuing ka mana cek masiem jigana teh geus teu nguruskeun rek datang rek henteu kumaha karep kan atuh ku abi rek dibejaan permios mah cek RT bari terus ngaleos ini masiem ngan ukur melong dina hatena rada cangcaya nah anakna daek datang atawa moal da biasa nage joledar tamoler tapi aya rasa bunga nu nyelap dina hatena lantaran aya keneh nu merhatikeun ka dirina mun boga anak kawas jang RT bunga hate teh meureun moal nu geulis tara ayeuna nah ari si bujil abong liwar ti bubudak tapi kakolot ke nyanger we liwar jil bujil cik atuh geura eling geura mikir cek rentesna masiem bari ngalange dina golodog kocapkeun Pak RT lempangna salsenaker tapi akhirna mah jog anyog gareupeun imah si bujil meme uluk salam ala kilik heula ni tenan buruan anu jareblog keneh urut kamari kahujanan buruan lega padahal mah ngoblog we teu dimangpaatkeun ari si bujilnya melak-melak sambe aduh cekeran tes hate Pak RT bari terus ngadeuketan kana golodog punten cenah bari ala kilik mangga tema si bujil ti jero imah kolotrak mukakeun panto torojol ka tepas ana breh teh aya RT nyeh seuri bari tuluy ngomong deui ini aya tamu mangga kalabat Pak RT calik ieu cek si bujil bari dodongkoan hormatna aker ka Pak RT teh nuhun jang kalacat Pak RT ungagek diuk dina palupuh deket Bank Baru aya pikir sae naon Pak RT alah asal areuwas teuing ieu morojog tanpa larapan aya ibar ti anggalna na aya kaperyakian naon ieu cek si bujil bari meneko sila nyang hareupan saya mah ari jang buncir nyaulin we atuh lolongok ka warga sa RT bisa aya kitu aya kieu atawa naon we hitung-hitung silaturahmi hari perlu penting mah eueuh ieu mah sakalian ngaliwat we atuh jang nuhun atuh ari kitu mah mana si nyai nuju ka cai Pak nyeusehan gitu Pak RT nya kan wae ari eueuh mah ieu gerajang bujil tuh tingali buruan teh lega cik atuh ulah sina ngoblog gitu belakan ku sampe cau atawa naon we nu aya mangpaatna kahiji supaya kalah mangpaatna kaduana ulah blung-blung gitu katiluna supaya hararejo kadah apalakannya sadayana Pak RT gitu teh si bujil salah arti samarukna Pak RT teh keur marentah lain gitu ujang ieu mah mere saran we teh akang supaya ujang teh bisa ngamangpaatkeun lahan anu saeutik
gerailikan di bulan Imah Akang. Hayang cengek karimeti hayang terong karingala. Lenca surawung, sereh laja jahe. Wah, pokoknya mah kawas warung we. Segala aya. Ucau taralat akang mah kadangkala sok susah ngadaharna. Menang ngala kamari can beak nu hiji geus kolot deui. Hayang sampe teu kudu nguyang, hayang hui karingali. Pan senang ai kitu lain. Lumayan jang. Bisa ngabanyel-banyel hari berang. Teu kudu inget kana sangu bae. Ceuk Pak RT bari papeta. Si bujil ungut-ungutan tapi teuing ngarti, teuing henteu. Laras. Segala aya mah di warung. Lain gitu. Da warung mah geus teu kudu dicatur. Ngan buruan, ieu mah maksudna buruan. Kudu dimangpaatkeun. Yeun warung hirup, yeun apotek hirup. Ngarah babari mun aya pangabutuh. Kulan. Nyeun warung jeung apotek hirup maksudna. Warung hirup mah kahartos. Nanging kumari ngadamel apotek hirup. Nah di buruan teh kedah melak naon nya obat merah tiasa dipelak atanapi kedah melak obat sakit kepala. Ulah ditulikeun maksud akang mah lain gitu. Tapi nu dimaksud teh apotek hirup teh melak tutuwuhan anu bisa dijieun ubar tradisional. Cenah cek urang dayeuh mah, cek urang mah ubar kampung we. Aya ning jahe, cikur, kumis ucing, jawer kotok, panglai. Jeung rea-rea deui pokona mah moal kurang ubar naon ge aya. Tinggal daekna asal rajin jeung tulaten. Nya ubar bahan herbal eta teh kasebutna mah kayenakeun teh herbal eta teh. Ceuk Pak RT bari papeta panonna melong ka si bujil. Oh, kitu. Kumaha mun raheut naon ubarna? Lain kudu ku obat merah gitu Pak RT. Bener, ku obat merah ge halus. Tapi mun eueuh obat merah bisa diganti ku getah sau. Sarua bae bisa ngampetkeun getih mun rieut. Ku daun jalantir gesekeun kana tarang. Mun bareuh tapak neungeul kitu tah. Ngarius ketan hideung jeung cikur terus balurkeun. Mun lapar gitu tah Pak RT nyabut sambe. Belum sing hipu dahar sing wareg. Oh gitu. Mun hayang duit Pak RT jual cau saturuy. Pasti boga duit. Si bujil ngahuleng. Kabayangkeun kumanehna mun buruan anapi nu kutatanen. Geus pasti sagala kahayangna bakal kacumponan. Tapi ras kapikir deui eta tatanen moal ngahasilkeun mun teu dipigawe. Mun teu dipacul taneuna, mun teu digemuk jeung dipiara, mangkaning manehna mah ngedul pisan kana pagawean kasar teh. Ardi jang, kartos Pak, kartos. Kudu kitu. Kudu rapekan hirup mah. Ulah ieu mah dianggurkeun gitu. Mangpaatkeun anggur mah. Ayeuna mah geura enggeut-enggeut. Ngeureuyeun ngamangpaatkeun lahan kosong. Najan saeutik ge gunakeun ngalah kalagunana. Ulah loba ulin teuing, ulah loba ngalamun. Tapi kudu rajin rapekan tulaten kana bapelakan. Atuh saja batik itu sing deukeut jeung inung. Penta luangna, penta piduana. Pepeulieun mere can bisa cik atuh ari silaturahmi mah. Biara sing bener. Mun gering longokan. Mun aya pangabutuhna bantuan. Da sok eta ge Pak RT.
Munnya osok jika tuh ayeuna negara tempo inung ujang teh gering ayeuna ge marurung wae teu bisaeun kemana-mana. Nya nuhun we atuh di bejaan mah Pak RT kenek di tempo ayeuna oge ye tapi kelanan ngadagoan si Oneh keur kacai heula cek si Bujil rada ngarenya ge hatena ari ngadenge kitu mah. Kade ulah henteu teang ka ditu Mitra satuluy nama Pak RT teh ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun ngan eusina bari ngelingan si Bujil sina diajar usaha sina mikir na rumah tangga mah geus boga tanggung jawab kudu maraban pamajikan kudu sasadiaan keur mapag mangsa nu bakal datang tuh bakal boga anak bakal loba modalaneun nyakolakeun teh nyunatan teh malah beuki gede anak beuki loba pangabutuhna malah urusan KB oge diterangkeun sakalian kitu deui urusan inungna di bejaan sina aktif milu kagiatan jeung PKK milu gaul jeung loba ngarah loba luang jeung pangalaman bisa mulungan pangarti ti sasama. Dagang moal ieu itu moal lila yeuh loba kepentingan sejenjang sakitu we heula nya kade poho tempo inung cek Pak RT mungkas obrolanana kituna teh bari ngajak sasalaman atuh engal-engalan teuing Pak RT loba urusan keun ke atawa irawe mun salse akang rek ka dieu deui nempoan nuhun Kang Pak RT cek si Bujil bari nyerenge Pak RT ge seuri nenyo si Bujil kawas nu gugup nyebutna teh teu anger sakapeung bapa sakapeung akang geus kitu mah leos Pak RT ini teuing reka mana da teh bebeja ari si Bujil ngahuleng miraga meneng papatah Pak RT mah eueuh nu napel eueuh nu nyangsang kalaras inget kana hasil babadamian jeung Nyi Oneh ngeunaan usaha dagang hayam teh. Jigana bener omongan si Oneh teh ya. Aing kudu buru-buru usaha. Ngan ari usaha teh kudu aya modal, ari modal teh duit jeung kadaek. Kadaek mah di aing geus aya kareneangan duitna. Tah ayeuna mah gering karunya mun diantep sorangan mah. Omongan si Oneh bener deui wae ayeuna mah ieu. Mah teh kudu dibawa diajak ka dieu nya ngarah ka urus kitu cek hate si Bujil jiga bener mikirna mah tapi di satu kangen eta aya niat nu kurang hade nyatana rek ngajual imah jeung tanah nu dicicingan ku Masiem keur kitu jebul Nyi Oneh nu karek datang tas ti cai memeh ka imah moekeun heula seuseuh geus kitu kakara unggah bus ka kamar disalin heula nyisiran jeung sajabana geus kitu kakara nyampeurkeun ka si Bujil kunaon ngahulang wae akang geus nepungan mah teh acan Oneh boga aya Pak RT bieu teh rek naon Pak RT nya ngobrol we meuni sagala dicaritakeun ngan ari eusina mah mamatahan ka akang kudu rajin, kudu getol, kudu nyaha ka inung, ka pamajikan jeung ka diri pribadi. Aya deui keur maneh neh, kudu asup KB cenah kudu daek ririungan jeung awewe sejen, milu kagiatan PKK jeung sajabana, ngaranna namahan luang jeung pangalaman. Naon deui? Ngabejaan ka akang Masiem geuring. Kabeneran. Naon? Ngomong teh sia gagabah. Inung gering make nyebut kabeneran geus ngarep-ngarep sina paehnya si Bujil kasihgeung hadena tapi Nyi Oneh kalah ngagigik seuri akang masuk salah arti lain ngarep-ngarep sina paeh
Tapi kebenaran sote apan penting tadi diobrolkeun. Yen emak terek dibawa ka dieu. Tak ayeuna geringnya kebenaran bawa ka dieu sakalian. Urang urus, urang ubaran di dieu. Tah kitu ulah cuang cieung sorangan. Gitu. Ampura Akang. Tak ayeuna kumaha nah Akang wungkul kudu ka ditu teh. Atawa rek jeung maneh? Nya kumaha Akang we atuh eta mah. Mun kitu carana mah urang bareng we atuh. Ngarah teh mah teh kahibur ngarah leah. Ngarah lancar ka hareupna ieu urang init. Nya hayu. Tapi moal bisa karam kirim, da urang mah teu boga naon-naon. Nya lengoh we meureun Akang ieu. Nyakeun bae lengoh ge. Pokona mah asal datang we ngan ari rek nyuguhan emak mah urang ngadon we di ditu nyangu heula. Ari beasna ti mana? Urang menta ka emak. Ih, lain ge nyuguhan ari kitu mah atuh ngadon. Nya naon we atuh pibasaeunna nama pokona mah kasuguhan. Nya yu atuh. Geus asak badami mah terus darangdan. Geus tarapti Bralmi ngajuk-juk ka imah Masiem. Di jalana teu dicatur teu lila da deukeut. Baranggo ka imahna Masiem keur nyanghunyar di tepas. Bari milihan serah dina nyiru. Pundan. Cek si Bujil uluk salam. Memeh dijawab geus ungah manten. Dituturkeun ku Nyi Oneh. Ari Masiem ngareret beh anakna datang. Heulah. Geuning maneh Bujil. Syukur ka dieu. Hampura kuring mah hampura joledar jeung tamelar. Teu inget ka kolot kumaha tuh mah teh. Bejana gering. Cek si Bujil bari munyungan. Diturutan ku Nyi Oneh. Henteu teh gering. Ngan ieu rada rieuh cirah teh berat. Rek barang gawe asa lalungse. Panon asa teu pararuguh rarasaan teh. Asa titinggalian teh asa dua-dua. Aya beja cenah cek tatangga kudu ku BM. Heuh ti mana duitna atuh mah teh. Mangkaning hargana teh cenah sabaraha? 120.000 teh BM teh. Nyata kitu sakalieun rek kacai ge mah teh mi hoream. Malah ti isuk can nguruskeun sangu. Karek ngisikan ngan beasna loba serahan. Cek Masiem bari terus nuluikeun pagaweanana. Siap ku abdi mak. Cek Nyi Oneh nyoro pagawean mitohan. Syukur atuh. Pek angeuskeun. Isikan sakalian terus sangu. Cek Masiem atoh heunaker. Lantaran tita tadi oge hoream digawe teh. Mun aya nu ngawulaan mah hayang cicing we. Nah bener Oneh. Wayahna we kawulaan heula karunya ka emak. Cek si Bujil kitu teh bari ngareret ka Nyi Oneh. Hatena bunga lantaran indungna rek nyangu. Tangtu bakal dahar di imah mah. Geus puguh teu boga beas. Wah kudu ditita atuh Akang kuring oge boga pikiran. Cek Nyi Oneh bari ngadeluk milihan serah maneh husu jeung Daria. Da eta asa mabok mangi gorowong aya jalan komo meuntas. Puguh ti imahna ge geus aya rancana rek mang nyangukeun. Atuh satuluyna mah guntreng silih tanya. Nyi Oneh jongjon digawe Masiem jeung si Bujil ngobrol duaan. Lila-lila Nyi Oneh cengkat terus ngeurihkeun beas kana boboko. Leos kacai rek ngisikan ari Masiem paduduaan keneh jeung si Bujil. Yeuh Bujil. Kumaha wae maneh teh. Bejana tara digawe, tara usaha. Cik atuh geus mikir. Ayeuna mah geura mikir. Dayeuna mah geus boga tanggung jawab yeuh. Geus boga parabaneun. Ulah hayang senang teu puguh.
kudu ngarumasakeun maneh. Cek saha tara usaha mak. Harna make cek saha da ceuli mah teh normal keneh ye. Bisa nenyo, bisa ngadenge, bisa mikir najan teu aya anu ngalaporkeun ge. Kumaha teu waleh kanyahoan. Ulah kitu anaking ieu geura eungkeut-eungkeut. Ayeuna mah Iya mak. Kuring teu kudu ditita geus sayang mah pasti usaha. Kabeneran ayeuna teh kuring geus boga rancana mak. Rek diajar ngabanar. Ngabanar naon? Ngabanar nomor? Mama. Mak. Di dieu teh can aya banar hayam. Kuring rek diajar, rek melian ti dieu. Terus dijual ka kota, bejana hayam kampung mah leuwih mahal batan hayam kota. Ta eta nu diincar ku kuring teh. Sabab gede pi hasilna. Gede kumaha, Bujil? Ieu mah meuli na 1.000 dijual 1.500. Pan batina teh 500. Tamun ngajual 1.000 hayam, batina teh 50.000. Lain gede ari kitu. Ego mah pikir mun sami ngupayu sakitu, sabulan teh boga bati 200.000. Pan untung mah. Masiem kalah ngarahuh. Terus narik napas jero kawas anu seunggah. Lain teu kahardieun ku Masiem oge. Tapi asa jauh teuing ngelamunan si Bujil teh. Lantaran naon-naon oge tara ujug-ujug untung. Komo keur anu kakara mah. Dan naon-naon ge aya elmuna. Teu cukup ku dilamun. Hebatnya mah. Nyapu gue hebat mah. Gajihna naon 200.000 sabulan. Untung pisan mun pantaran maneh boga hasil sakitu dina sabulan. Tah pan mah ge kabitalin. Nya kabita atuh. Tapi cek mah eta lamunan teh luhur teuing, Jil. Halus mah ulah waka tepi kadinya. Nu deket weh heula anu kahontal ku pangabisa maneh. Pancek kolot ge kudu ngukur ka kujur nimbang ka awak. Nah teu pantes nyamun kuring boga penghasilan sakitu sabulan. Ya soal penghasilan manajan 1 juta sabulan ge pantes. Tapi ngalamuna luhur teuing. Da lain ngalamun eta mama tapi rancana jeung kahayang. Nya sarua wae da can puguh ka hontal. Mama sok salah wae. Yeuh batur mah ka anak teh ngadongakeun hade mak. Cenah geuning sing gede milik, sing luhur darajat, sing pait daging sing pahang dulang, jauh balai parek rejeki. Pan kitu kolot batur mana hari mah. Kuring ngalamun sakitu ge mani dihalangan. Ih, lain teu ngadoakeun, Jil. Da mah ge sarua we ngadoa mah sabab saha anu teu nyaah ka anak. Ngan ari kahayang emak masih ngukur ka kujur nimang ka awak. Kaharti tapi cik kuring menta bolongan supaya kuring boga duit keur modal tak kudu kumaha. Nya kudu usaha atuh. Mama pan ieu ge rek usaha ngan teu moga modalna. Kumari makalah kanita usaha pan duit teh keur usaha. Nya teuing atuh Bujil, mak mah geus kolot. Bodoh deui matak hirup tepi ka kieu teh. Akibatina kabodohan emak. Bodoh dina usaha, bodoh dina ngojayan lautan hirup. Nya kieu ieu kahasa ku maneh oge meureun. Alah mama. Si Bujil garo-garo teu atur. Lantaran
asa teu aya gunana ngolo inung teh kalah di papatahan teu puguh teu leuyu jeung kahayangna sajongjonang Cibujil coloho mitra kaum dangu tapi Cibujil teu maksa nyendek-nyendek ras inget kana rancana nu geus dibadamikeun jeung Nyi Oneh nyeh Cibujil teh seuri sorangan terus ngagarentes dina hate na urusan modal mah urusan aing inung teu kudu nyaho dan geus teu kudu diolo deui da moal aya gunana kitu cek hatena Cibujil. Kunaon maneh make seuri Bujil Leus mak boga inung teh panjang ingetan jauh amahan rasana cirining legok tapak gendeng kadek loba luang jeung pangalaman anu gede gunana atuh dah kolot mah geus loba ngadahar uyah soal ngadahar uyah mah asana kuring ge juara mak mewah poe dahar teh karo uyah langka manggihin nog jeung taking hayam taking muning atawa taking sapi paling unjung jeung taking tarasi mak is lain uyah asin maksud mak mah uyah kahirupan Bujil. Oh heuh kumaha tuh mak naon eta mah kuring teh tadi badami leutik jeung si Oneh nyawalakeun perkara mak sabab tadi teh rada ngahalas hate teh rada melang jeung moncewang hari ras kukayaan mak syukur boga pikiran gitu mah tapi kumaha atuh tadi teh aya Pak RT ka imah kuring ngabejaan yen magring bari ngabejaan teh ngageureunut teh ngamatahan ka kuring jeung ka Nyi Oneh kaharti ku kuring teh mah da bener kudu kitu babasaan kolot teh nyaan yen indung Gunung Rahayu bapak tangkalna darajat mun hayang naon-naon hayang itu hayang ieu teu kudu munyung ka gunung teu kudu muja ka sagara men tapi doana we ti inung jeung kudu satia satuhu ka maula anu ikhlas. Alhamdulillah bener pisan eta teh Kasep bener cek masiem mani malah mai bunga kakara ayeuna ngadenge omongan si Bujil kitu atuh si Bujil ge meuni beukah liang irungna atoh disebut Kasep da biasa nama cukup ku si Bujil we nyebutna teh hebat mak dah atuh kuring teh Kasep mageus dipuji teh mani sok agul maneh mah terus kumaha Jil ieu mak kumaha ge tangtu karaos kumaha sedihna kumaha riweuhna hirup sorangan teu aya batur bare teh mah basa saimah keneh jeung kuring aya nu mantuan ngalacai nu mantuan narokan sulu aya nu mantuan nyangu jeung sajabana tapi sapra kuring misah imah pan mah teh riweuh meureun sagala kesorangan sagala eueuh batur eueuh nu babantu jeung ngawulaan karaos lin kumaha cek si Bujil bisa naker ngalona mah atuh nya puguh we karasa pisan kumaha oge komo ari boga ka nyeri cara ayeuna sedih mah teh tah kulantaran gitu kuring boga rancana mak bisa mat ayeuna kahareup kuring teh hayang miara mak hayang ngawulaan hayang nyenangkeun ka mak tapi moal bisa ngulaan mun pajauh mah mak sabab hese nalingakeunana tak lantaran gitu mun mah hayang dikaulaan ku kuring kudu pindah ka imah kuring tak kitu mak kumaha dae katawa henteu cek si Bujil bari mencorong ka inung atur rada ngahuleng ngadenge pertanyaan si Bujil gitu mah asa can waktuna kudu saimah hayang laluasa hayang jongjon mung ngariweuhkeun nu jadi anak jeung deui arinya mah hayang nyenangkeun da teu kudu saimah bae najan misah ge bisa samemeh dijawab kadenge di pawon aya anu kaprek-kaprek digawe sora anu ngeusian seeng ku cai sora anu niup sini
sora anu ngetrukin boboko kana asupan mana horeng nyi one geus dipawon keur mang nyangukeun mama dae katawahan teu na karang ngaulang ari mak si bujil melong ka inungna hayang geura meunang jawaban Bujil syukur hari maneh boga pikiran gitu mah tapi asana teh can waktu namun emak kudu saimah jeung maneh bisi ngariweuhkeun bisi ngaganggu karena kateng tereman rumah tangga maneh utamana mah bisi pamajikan maneh teh teu sukaeun ieu sabab dicicingan ku nini mah beda jeung di baturan kuno jagjag kami mah ukur ngariweuhkeun nyapekeun kaula naon kitu kaula aneun cek masiem terang-terangan apaan hayang ngaulaan ieu oge mak ada lamun majag-jag kene mah moal aya rancana kitu jeung deui sing percaya pamajikan kuring ge geus nya tujuan nya sok we tanya ku emak eta obrolan teh kadengeun ku nyi one nu keur ngasur-ngasur sieun di pawon bet kawas nu kaserot mah nit jung ngangtung torojol katepas gek diuk pikirin salakina aya naon mak henteu masiem teu betus eta neng perkara nu tadi dibadamikeun teh cing pek terangkeun ka emak nanyaan dae kaulaan kolot utamana masiem inung akang ih mak naha make teu percaya abdi mah ikhlas ridho malah mah bakal jadi kareueus abdi mun emak kersa saimah jeung abdi sabab abdi teh hayang ngaulaan heula hayang seueuh miara ka emak cek nyi one tanesna masiem oyag hatena aya percaya aya henteu aya bunga aya melang ari ngadenge kekecapan jadi anak jeung minantu mah nya matak bagja matak bunga tapi pirasat hiji kolot teu beunang dibebenyokeun ngan teu wani ngedalkeun da lain pihadeun ngan lamun teu narima kana kanyaan jadi anak bisi magarkeun mah yual deui ayeuna komo mah keur teu damang mun maalim di sana ka ditu saha nu ngurus saha nu ngaulaan taku lantaran kitu geus teu kudu susah teu kudu bingung hayu pindah ngarah aya nu ngaulaan rek mikir heula mak teh alah nah make mikir kasehatan emak anu kudu dipikirkeun mah pokona ayeuna mah urang pindah we keun ka hareupna mah ari betah di ditu tuluikeun teu betah mah nya teu naon-naon balik deui ka dieu ge nya eta can kapikir Jil mama make can kapikir sagala bisi kanceuh peuting bisi katutuluyan geuringna hayu urang pindah ayeuna ngarah geunah tumanina ngarah teu loba pikiran sare tibra dahar kariam naon deui muhun mak malaur abdi eueuh batur eueuh gawe meungpeung can boga budak hayang ngaulah heula ka emak cek nyi oneh mantuan perjuangan salakina atuh ngadenge omongan kitu ti minantu mah sadale hate masiem itu buru-buru ngajawab ngaulang we salilali nyi oneh mere kesempatan kami tohana leos kapawon deui bisi gigih geus timus atuh ditepas teh duaan deui wae masiem jeung si bujil bet kabeneran lara Pak RT ngaliwat red ka imah masiem panasaran bisi masiem katutuluyan geuringna ana breh bet aya si bujil atuh bungaheun Pak RT teh terus nyimpang da geuning ka dieu kitu atuh jang tempoan inung teh sabab mun teu dilongok
kurang rek usaha tuh cek Pak RT bari kala catunggah gek diuk deket lawang. Di dia cari kenapa RT? Di dia wejang yuk sukuna kalotor yuk buku tas di sawah akang teh senam boga lengan bisi arurug tapi barekah teh kunaon-naon akang mah ngan sawah Kang Darsa nu ruksak teh bubuhan gawirna laluhur hujana ageng tuh da RT cek si Bujil ngadeketan ka Pak RT kumaha mah teh teu katutuluyan Barakah rada hampang Ujang tapi ieu teh keur bingung cik emak minta bolongan bantuan mikir ku Jang RT ya naon mak barabat masiem nyaritakeun maksud jeung tujuan anakna nu hayang miara ngaulaan tapi masiem kudu pindah ka imahna nya ieu anu dipika berat teh tah kitu Jang RT kumaha atuhnya oh gitu nyedo kado heuh eta mah kumaha we nagar saha dicanak atana pinte ngan ari ninggalkeun kaayaan mah asana niat yang Bujil teh sae daleres kedah aya nu miara kedah aya anu ngaulaan da kumaha ge kapikir gitu nama tapi kumaha ieu da lebar dikosongkeun manajan butut ge ari kudu ruksak kurinyuh mah nyata lebar terang emak ari kanggo kapayuna mangan ayeuna salami nuju teu damang we atuh mak aya saena upami niat yang Bujil dicumbonan itu ari pamenak abdi mah plong hate si Bujil ngemplong ngan teu surak we wunggul tina awahing ku bunga kitu nanging teu langkung emak eta mah mending pindah we atuh mak si Bujil terus manasan tungtungna masiem teh jadi teu teteg hatena daek kumaha henteu daek oge kumaha ngaragangan kana kanyaah anak mana komo geus disatujuan ku minantu tur teu aya saran di Pak RT nya akhirna mah sabada mikir bulak-balik akhirna pok mutuskeun nya teu naon-naon kitu oge Ujang tapi ulah wakanyeun pindah hitung-hitung titirah we meureun heula nya mun geus cager mah rek balik deui we da lebar ku imah sumohon kitu nah susah-susah teuing atuh mak keun ka hareup mah kumangke pokona mah ayeuna keur geuring kudu di ditu cek si Bujil beuki sumanget naker nya heug ari kitu ngatuh masiem beuki teteg hatena geus kitu mareng seweh babadamian teh masiem geus nekat rek titirah heula ka imah anakna ngaragangan kana niatna nu hade jeung suganan kasakitna ngurangan sarta bakal manggih kasugumaan hate Pak RT bungaheun nyaksian kaayaan kitu teh lantaran tadi apaan si Bujil teh geus dipapatahan ayeuna bet aya tapakna kontan poe eta keneh make aya niat kitu ka inungna puguh we mata kreuis jeung gede hate sarerea oge boga sangkaan yen si Bujil bener-bener rek babalik pikir aya keneh bujengeun abdi mah yeuh mak permios atuh ih teh heula Jang RT pan itu keur nyangu wios mak mangga bae kanggo mak sanes nampik pangasih ngan abdi rada rusuh yeuh keduh keneh uruseun eta mah kitu we abdi ngiring ngaduakeun sing engal damang gitunya cek RT bari terus turun ka buruan leos bali si Bujil marah mai bunga hatena surak bakat ku ato tekung si Lilanyi oneh ngabejaan yen sangu geus asak deungeunna basa janaker
ukur samal guang we jeung kulub nengnong cager wara nidra hanya kal kabujeng nengnong cekap dugi ka dieu heula Kang Edin dan ayeuna hapunten samoga kalepatan insyaallah enjing urang teraskeun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.